Alah, cuaca halus. Halo dok, panas saya nama mereret. Hai, itu si gaya si kumrun. Hai, ke dia, hai. Alah, eta udut kuntung. Mana kuat kenapa kena eta kuntung? Daun kang. Eta kuntung alah gusti kuat kenapa gitu ngaplek. Picen atuh mana teh. Masih kena napa? Garila aja. Kang poho. Poho tadi eta kagok seetik deui gitu. Lumayan we atuh. Biasa ge maneh mah bako atuh udut teh. Geus kurang Kang kana bako teh. Lain mending ngaplek gitu. Rek kemana? Iya Kang, rek nawarkeun lauk kurang. Nawarkeun lauk saha? Eta nu Kang Bagay. Lauk naon eta? Lauk nila, tukang nila. Ih. Lauk di mana cenah? Kemari kan basa poe Jumaah ngabarorong gitu, ngabarorong ke Cileles. Anjir, teu ngajakan urang euy. Pugu poeun Kang. Kang dik meuli laukna. Sabaraha cenah sakilona? 50.000 Kang. Mahal teuing lauk nang useup 50.000. Murah Kang, lewat urang we meulina. Loba Kang lauk mah baradag halus. Lauk di mana? Di Wanaraja Kang, di Cileles. Kan ngabarorong kamari. Wah, urang teu apal eta ngabarorong. Poeun eta ge. Saha wae eta teh? Teu, kamari teh lobaan Kang. Urang, Mang Cecep, Mang Aye Kang, Kang Udan. Sadeui? Mang Engkus oge milu Kang. Mang Engkus gini apa Mang Engkus? Mang Engkus mana ieu teh? Anu rada. Mang Engkus eta milu nya. Milu sarua. Ari Hendar milu teh. Teu Hendar mah da eta ka Jati Gede Kang. Jeung Temon biasa. Sugan teh milu nya. Si Mupet kumaha si Mupet milu teh. Teu eta mah deui gering. Gering wae nya. Sing cager we. Sabaraha sakilona lauk teh? 50.000 Kang, menedek mah menedek pangnyokeutkeun. Aya di Kang Udan. Loba. Tuh da mahal teuing maneh teh teu umum pisan. Urang pan atuh kudu aya bati Kang. Urang kan nu nawarkeunana kitu.